Pas kaya pada tengah ini ada ini. Jawa sih anak eueuh. Deh, aing nyongkot atuh aduh aing payu kene. Aing mangga. Terus bawa naon emang? Pembawaan kot jong-jong jingjing. Ulus. Banyak teh mah kebotan mau laburan. Karir. Berat meren. Arek asawa meureun eta. Nyaho. Bawa naon eta? Mau martabak. Martabak. Heeh, tangan kanan martabak. Martabak. Heeh. Terus tangan kiri. Markona. Terus naon teh? Mana teh? Ulu eta kanggo saha? Kanggo neng cenah. Kak euceuk. Heeh. Gua mending nengkeun. Enggak nengkeun. Terus? Kota Sumorosan ku tang aing. Sebut neng. Teh buat Sumorosan ku tang atuh purang. Terus aya dituur wae. Langsung kutang itu. Heeh, langsung gosrok ka dieu. Susu. Susu pindah ka tonggo. Gila atuh tuh bikin. Saya banget ku atuh. Terus Kuat atuh kuat rapuk jo. Kuat rapuknya di ginjal itu duduk. aya ratu giginya. Aya ratu mah di mana-mana ge dina usus 12 jari. Oh, khusus 12 jari ku malah guntingan kuku na goblok. Ku enggak guntingan kuku na ese. Bakal tuh dibeset lah. Belum paranjang kuku nang kene. Terus kemana terus? Ratu jantung. Ratu pokoknya mah. Kok getar ada aing yo. Heeh. Matanya kok begitu tah. Muter gue. Udah kata geningan. Oh, coba meren poho tas kahakan desa. Cara ngapain itu tah? Mau aku masih orang terkesima teh ya. Oh, tersempurna teh ya. Oh, cara ngapain menang tilu poe mah aing yo. Ah, tilu poe. Tengah kana naon aing. Lihat teh tilu poe. Jelema raya kene mah. Ya kok geus Sampai teh geus heuras aku tilu poe tuh. Ya atuh pira aku mun tilu poe teh dong teh jak. Saking gila. Kok heuras gitu tamu. Goblok jamaah. Terus kemana? Terus Bapak itu teh diuk. Mangka cinta bapak salik. Oh ngabapakeun aja teh. Terus. Da kan geus wisan buatna teh. Heeh, barodas gitu. Huis barodas, suka teh huis. Heng. Hapur pindah ka hulu. Asma, sing aja kata keur cerita sedang bercibah. Terus. Lalu teh mangga tuh caik cerita. Caik. Elan tinggalan. Tadi aing meuli da elan balajana. Enggak tuh calik meureun. Oh, coba saking ku atoh meureun. Aing itu caik. Terus. Caik. Ada anjing berenang aing caik. Ini juga ada anjing. Terus gimana? Aing tinggal lebat caik mangga diuk bae teh. Kepada baru jeung aing. Itu aya martabak. Rasa naon? Rasa kuah soto. Martabak kejunya. Keju, Coklat, kacang, pisang, ketan hitam. Terus nah itu jadi rasa kuah soto. Tuh nyaho bisa di mana? Tapi itu di sisi jalan kereta cenah. Ayo nu dagang. Tuh nyaho. Terus. Cinta mah udah gederwo dagang meureun cinta. Terus. Cinta abdi teh dongeng pari cenah bade ngamar cenah. Hah? Teh. Norek ngajakan kawin. Ngalamar. Ngalamar. Oh, coba padu ngamar wae. Aing geus bebenah horden. Geus ngisang. Bisa dokon ku lebu ku aing. Abe keuseut. Keuseut pakai lembu sablok. Terus. Bade ngalamar. Ngelamar saha? Ngelamar ning cenah ge. Ari bapak di mana? Di bumi cenah. Tapi dah bener ti bumi meureun pira kumanehna meureun tas di mana. Kadia nganggo naon? Mapa? Itu ngapung. Ya mapa? Cenah. Oh, itu. Mobil disimpan di mana? Di terminal cenah. Ulah. Ini tapi bukan nganggo angkot. Simpan terminal angkot jadinya. Jadi bener teh ngeteng. Oh ngeteng. Terus. Boleh aku merayu cenah. Hah?
bolehkah aku merayu cek mana teh? Merayu. Heeh. Oh lo. Pak bapak beri naon seperti itu. Izinkan aku menyanyi untukmu cenah. Menyanyi. Karena aku sudah ketemu sama kamu. Aku mau menyanyi. Nyanyi mah tahu bahasa Indonesia itu ngerti cinta. Enggak, cenah aku bahasa Sunda cenah mau ngapalkeun cenah. Pat peuting ngapalkeun lagu gitu. Sia, juga nomor 2 merence. Heeh. Terus kumaha nyanyina? Mantung. Mantung. Oh, dia bukan suri hiji. Hah? Maksudnya Cina norek adan eta mah. itu nyaho bukan curi, bukan sungut berenang tahu sarangnya. Apa naiknya aja? Oh, ya bukan curi itu naon. Terus kumaha cenah? Jadi mata nyanyi. Lo udah dirayu make lagu. Bari syukur teh ka hana pijit kitu teh geuning tah. Cideko. Heeh, juga selokan teh. Selokan India. Selokan. Goblok. Sesuai pindah. Sarukan. Sarukan. Anjing. Selokan. Terus gua. Seguna ka anda pijit. Seguna ka hana pijit kalau hiji. Dicurahin kadon balangsa kayu aja terus mengeritik siapa? Dia katulah tuh aku tuh belum selesai berceritanya. Iya, terus bagaimana lagi? Itu jauh dilepas ya. Terus kemana? Terus ternyata nyanyi Cina. Nyai tenang Sia. doakeun akang supaya jadi selebritis, namun akang jadi artis, nyai mah tukang sound system. Itu terkesima ya, itu terkesima tuh rasa konten bos dihakan.